Dinten ieu urang jalan-jalan di wewengkon Bandung bagian kulon. Urang nganjang ka salah sahiji ikon sejarah jeung budaya Bandung, nyaeta Gedong Sate. Ngaran aslina Gedong Sate nyaeta Government Bedrijven atanapi GB. Ieu wangunan diwangun di tahun 1820 nepi ka 1824. Gedong Sate di Bandung, Jawa Barat mangrupa tempat rekreasi jeung atikan para siswa. Kusabab Gedong Sate ngabogaan ajen sejarah anu luhur jeung arsitektur anu endah. Museum Gedong Sate oge bisa ngajarkeun generasi ngora pikeun makacinta bangsa Indonesia. Gedong Sate oge mibanda interior nu endah kalayan hiasan langit-langit, ukiran kai jeung parabotan antik kalawan campuran gaya arsitektur Eropa jeung Indonesia. Wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda. Video klip ieu ngajelaskeun kumaha diwangunna Gedong Sate. Yen pangawangunan ieu mangrupa bukti konkret tina wacana mindahkeun ibu kota Hindia Walanda ti Batavia ka Bandung. Dina hal arsitektur, Gedong Sate menang pengakuan minangka karya agung. Sabab hasil ngahijikeun rupa-rupa unsur ajen inajen arsitektur budaya wetan jeung kulon secara harmonis. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sampurasun sadayana, ayeuna simkuring nuju di Museum Gedung Sate. Ayo urang lomba. Nah, ieu teh tempat registrasi sareng meser tiketna, hargana teh 5.000. Dinten Unikna wangunan ieu teh nyaeta aya genep ornamen penangkal petir anu nandakeun butuh biaya 6 juta gulden atau setara 420 miliar rupiah. Nah, wargi ieu teh aya miniatur keseluruhan Gedung Sate. Mulai ti gedung pusatna terus bangunan-bangunan nu sasejena. Nah, jadi peletakan batu kahiji Gedung Sate teh nyaeta kaping 27 Juli 1820. Bangunan ieu rengsena nyaeta tahun 1824. pikeun warga Bandung, Gedong Sate kudu wawuh ka maranehna. Gedong Sate ayana di Jalan Diponegoro, Bandung. Pangrupa wangunan bersejarah anu diwangun dina tahun 1824. Ieu wangunan mimitina dijadikeun kantor pamarentah kolonial Walanda. Tapi sanggeus Indonesia merdeka, ieu wangunan dijadikeun kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gedong Sate miboga sajarah anu beunghar. Salah sahijina dijadikeun tempat perundingan antara pemerintah Indonesia jeung Walanda dina tahun 1846. Ayeuna Gedong Sate dijadikeun kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta oge minangka tujuan wisata sajarah jeung budayana. Harga tiket asup ka Museum Gedung Sate Bandung nyaeta 5.000 per jalma. Tiket ieu valid pikeun semah umur 3 tahun sareng langkung. Semah bisa ngarasakeun kaendahan arsitektur wangunan oge diajar ngeunaan sajarah jeung budaya Indonesia. Saterasna nanda bade ngayogikeun laporan anu langkung lengkep ngeunaan pandangan pengunjung ngeunaan sajarah Gedong Sate. Mangga Nanda. Sampurasun wargi, ayeuna abdi nuju di Gedung Sate, Museum Gedung Sate Bandung. Ayeuna abdi sareng pengunjung. Sataacana saha nami Bapak? Abdi namina Dik Japar Sidik. Bapak Dik. Abdi bade tumaros ngeunaan naon tujuan Bapak Dik ka sumping ka ieu Gedung Sate. Itu ya, kebetulan kita dari kecilnya jarang ke museum. Jadi pengennya biarin kalau udah tua juga ya. Sunda Pak, aku mah biasa. Boleh, Sunda boleh Pak. Ya tujuannya main aja sih untuk pengetahuan juga lah. Maklum kan kita orang Bandung, jadi harus tahu sejarah Bandung mungkin ya gitu. Anu kadua, naon koleksi museum anu jadi favorit atawa karesep Bapak Dik?
di abi Di kemarin abi museum, teh ya? museum itu tadi teh ke museum geologi oke. Terus museum tadinya lihat sejarah pembangunan apa namanya itu gedung sate bagus ya. Ternyata Bandung teh masih kosong di situ ya. Masih kosong gitu kan tahun 19 berapa 20-an masih kosong gitu. Ini udah kirim ke Tangtung. Untuk pengetahuan aja sih bagus. Teras di mana Bapak Dik terang aya museum gedung sate di dia. Dari ini ya kayaknya iya, Instagram media sosial sih namanya. Di media sosial mohon atas sakitu bae wawancarana atur nuhun pisan. Ya. Sami-sami. Oke, atur nuhun Bapak Dik. Sukses ya, lancar sarehat sadaya. Balik deui ka studio. Muhun hatur nuhun nanda. Pamirsa tiasa ningali sajarah di jero gedung sate anu matak narik pisan sareng ngajadikeun pangunjung atanapi semah boh di Bandung, boh di luar Bandung hoyong langkung terang ngeunaan sajarahna. Mun sakitu wae wartosna ngeunaan gedung sate salah sahiji ikon sajarah jeung budaya Bandung. Mudah-mudahan informasi ieu teh aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Sareng mudah-mudahan informasi ieu tiasa ngabantosan anjeun sadayana langkung ngartos ngeunaan sajarah sareng budaya Indonesia. Hatur nuhun, sareng pamit.